Sampurasun. Nepangkeun simkuring Padit salaku guru bahasa Sunda di SMA Negeri 8 Cirebon. Tah ayeuna urang pedar ngeunaan fakta-fakta unik ngeunaan bahasa Sunda. Bahasa Sunda mangrupa bahasa daerah kadua panglobana sa-Indonesia. Kurang leuwih aya 42 juta jiwa anu ngagunakeun bahasa Sunda. Rupa-rupa dialek bahasa Sunda. Kamana ya si Akang teh meuni lama pisan? Aduh, hampura Nyai, kacai teh kalah ka menit he. Menit, abi ngantosan tos sabaraha jam di dieu teh? Lain menit eta. Maksudna mah nyari sirah. Oh, nyarios atuh. Aya sababaraha dialek atawa bahasa wewengkon bahasa Sunda. Dialek Barat, dialek Utara, dialek Selatan, dialek Tengah Timur, dialek Timur Laut, jeung dialek Tenggara. Ciri-ciri urang Sunda. Sekarang mah kita teh belanja ke supermarket dulu ya. Kebetulan sabun teh udah habis, odol juga udah habis. Tapi ini mah meni mahal harganya teh. Ya udahlah, udah tanggung ini ya. Apalagi ya? Ya udah atuh, kita bayar dulu ke kasir sekarang mah. Saur saha urang Sunda teu tiasa nyarios huruf F. Eta mah fitnah. Undak usuk basa Sunda. Ibu punten, dupi ieu teh leres ge 3. Sanes Cep, ieu mah G7. Acep bade angkat ka mana kitu? Abdi bade mios ka Denpasar, Bu. Oh, muhun atuh, ieu mah G7. Ibu kan bade mios ka Makassar, janten ngantosana di G7. Oh, muhun atuh pami kitu mah. Hatur nuhun, Bu. Hatur nuhun pisan. Mangga Cep sawangsulna. Tah barudak eta mangrupa fakta-fakta unik bahasa Sunda. Hatur nuhun.